Saentos udang sare abdi ngabuka jendela kamar abdi, terus abdi ngabersihan tempat sare abdi. Santos ngabersihan kamar abdi teu poho kaluar imah. Moe awak abdi dihandapeun sinar matahari. Nah sanggeus eta abdi nuju ibak. Nah biasana saenggeus ibak abdi nuju tuang. Unggal isuk abdi teu poho moe dina handapeun sinar matahari. Jadi di dia abdi bade ngajelaskeun naon virus corona teh. Virus corona mangrupikeun tipe coronavirus anu anyar anu ka manusia. Virus ieu tiasa nyerang saha wae. Infeksi virus ieu disebut COVID-19. Sareng munggaran kapanggih di kota Wuhan, Cina dina akhir Desember 2019. Virus ieu nularna cepet sareng nyebar ka babaraha negara, salah sahijina Indonesia. Nah, gejala virus corona ieu loba diantarana aya batuk, aya demam, jeung aya pilek, jeung anu lain-lain. Nah, ayeuna abdi bade ngajelaskeun cara ngacegah terkena virus corona eta. Anu pertama, sering wawasu panangan. Kunaon kudu wawasu panangan secara teratur sabab virus COVID-19 tiasa hirup di permukaan lingkungan. Nah, ieu videona cara ngabasuh panangan. Anu kadua, jauhan karamean. Kaayaan di jero karamean ngajieun lawan katerapna virus corona keur sorangan. Misalnya batuk atanapi bersin, cairan di jero partikel leutik kaluar tina irung. Lamun terlalu deukeut, tiasa nepa lewat udara. Sahenteuna kudu ngajaga jarak. Nah, anu kaopat, infeksi eta bakal nular kana kelenjar dina soca, pangambung sareng lambeuy. Nah, ngajaga kebersihan napas. Mestikeun anjeun nutupan lambeuy sareng irung nuju teu damang, jeung nutupan lambeuy nuju bersin ngagunakeun tisu atosna pikeun tisu eta. Anu terakhir, tong poho ngajaga kebersihan. Terus ge ulah poho ngama makanan anu bergizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, mungkin sakitu wae nu bisa abdi sampaikeun. Semoga urang sarerea selalu diberi kesehatan. Hatur nuhun sadayana.